A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qarrabahu minal jabali kadza pamazala yan atuhu lahu hatta tabasa alaihi anaktu pakaruba karban ma karuba mislahu faji'a bil masjidi wa huwa yanduru ilaihi hatta wudi'a duna dari ukailin au ukolin. Teraskeun etanya pakolu mangka nyarios urang Quraisy kam lil masjidi min babin kam ari sabaraha hiji eta lil masjidi kam ari sabariji eta lil masjidi tetep pikeun masjid kam ari sabariji eta lil masjidi tetep pikeun masjid min babin ari lawang walam yakun sareng teu kabuktosan Kangjeng Nabi eta addaha barisan ngetang Kangjeng Nabi kana eta addaha ngetang Kangjeng Nabi itu kana abwab nyeratnya karena pirang-pirang lawang jamak kulu jam'in mu'anasun karena abwab gitu nyerat abwab. Paja'ala mangka tandang Kangjeng Nabi etayan duru ningali Kangjeng Nabi ilaiha kana kitu abwab wa gitu wa ya'udduha sareng ngetang Kangjeng Nabi kana abwab sareng ngetang Kangjeng Nabi kana abwab baban gitu kana salawang wa yu'limuhum gitu barisan wa yu'limuhum sareng ngawartoskeun Kangjeng Nabi wa yu'limuhum sareng ngawartoskeun Kangjeng Nabi ka ahli Quraisy ka kaum ya. Wa Abu Bakrin sareng ari Sayyid Abu Bakar eta yaqulu misaur Sayyid Abu Bakar sodakta tos leres anjeun sodakta tegasna tos leres anjeun asyhadu nyaksikeun kami anaka kana yen sanyana anjeun eta Rasulullah utusan Allah. Nah, itu tantangan Kangjeng Nabi barudak waktu midatokeun
Kangjeng Nabi tos iso sang Mi'raj teh amin ya. Pan respon cek bahasa ayeuna mah netizen urang kures netizen sebenarnya teh urang kures teh rupi-rupi nya gitu. Komo balad Abu Jahal mah tos eta mah ngabuli teh ka Kangjeng Nabi. Model si Buled bin Mughirah, Mut'im bin Adi itu nya geus ngalelece ka Kangjeng Nabi. Padahal mah model Mut'im bin Adi teh saderek Kangjeng Nabi keneh. Ari teu dipaparinan pitulung ku Gusti mah jeung teu dipaparian hidayahnya. Walaupun gaduh wargi Nabi jeung Rasul soleh nya teu hoyong mika cinta ka wargi anu soleh ngaberung we kana nafsuna mumbar kana amarahna. Da teu aya ikhtiar kanggo kenging hidayah teh nyata ku percaya gitu karena isrona Kangjeng Nabi gitu. Tah kalau betul aya netizen urang kures komen ka Kangjeng Nabi nyata ku eta netizen teh Kangjeng Nabi kedah nyebatkeun bentuk Masjidil Aqsa teras luasna Masjidil Aqsa termasuk kudu nyebatkeun jumlah lawangna Masjidil Aqsa gitu. Pan Kangjeng Nabi ka ditu teh sanes healing kukurilingan ameng-amengan di Masjidil Aqsa sanes. Esuning begitu dugi ka Baitul Maqdis teh lebet ka masjid buroke dicangcang kan nya dina benteng luareun Masjidil Aqsa. Tos lebet teh panetepan Nabi kairing ku para nabi, para rasul, lajeng para malaikatnya. Tos beres pantos aya taraje teh nya anu bahanna tina emas ditaretes ku mutiara. Gigir katu kencana teh ngajajar bidadari anu cureleuk bulu socana gitu. Tebih jeung isi di dunya mah nya andaikan di dieu panggelisna Teh Siti. Teh Siti mah teh cemen nya. Wah cemen. Gitu. Moal ngandih lah karena kagelisan bidadari. Eta teh dicawiskeun kanggo anu lebet ka sorga. Da eta we ke dina kitab Daqaiqul Ahbar gitu. Aya tanerangkeun Allah ngadamel widadari sageng taklim kitab. Cenah ceukna kitab ieu. Ceukna kitabnya amang teu terang lamun teu diwartosan ku kitabnya. Lamun widadari gumujeng itu ulah gumujeng barakatah sakedik ke waosna teh katingal gitu. Cahayana teh sina lebet ka alam dunya gitu. Ngaburi cahayana teh. Mangka ieu alam dunya teh ku bakatku teu kuat ngawadahan kana caangna waos eta widadari hancur. Ku teu kuateun ngawadahan kana caang dina waosna widadari hancur kitu ku bengras-bengrasa ku caang-caangna waosna widadari kitu. Sedengkeun hal anu sok rada ruji teh pan bae dieuna ningal waosnya gini sok aya geuningan ari payun mah bersih eta pelebawa gumujung ni tadina gugusi gini kaluhur sok aya nu harideung atau gumujeng tadi balik puasa sok aya nu karoneng gini nya panu disikatna teh ieu hungkul teu kalebet koneng najan geulis si balbaseuri gitu kumaha nu dila gini eta koneng nu silpi hideung gitu
matak sipi dilemotan kucing gaweanana. Masya Allah. Ayaan. Ieu mah ku bakatku ngempur hurung wawasna. Sakedik kieu kilatan tina senyum widadari dikadunyakeun. Ku bakatku teu tiasa ngawadahan kana ngempur hurungna wawas widadari hancur ieu dunia sage gedena teh. Eta widadari teh diperuntukkan pikeun aitah teh. Masya Allah. Kitu ge lamun asup ka sorga eta teh. Ngajina teh sare. Teu ngalindur. Anggur ngaji teh sare si eta mah. Geus sare teh ngalindurnya padahal sok saliserian nya geus ngalindur. Teh Siti ieu mitu aja sakitu. Eta teh itas yang ngasare. Mane mah teu karasa ngomong kitu da geus sare. Mata calikna teh yang caket asatri gitu. Nyaketan wae gitu enak sok merapatkan wae gitu. Masya Allah. Anger eta sakedeung deui geranya bakal ngalindur teh. Teh Siti ieu micu gitu anger gitu. Ah. Tuh. Teh wawasna senyumannya. Aduh. Tos menawan gitu. Atuh kumaha meureun awakna nya dakoh. Kebayang we nya momplokna alah. Pinggulna, buah dadana, rambutna, pipina, meureun pokona nyoy-nyoyan gitu. Moal aya cerot di ditu moal aya. Da cerot mah geuleuh gitu. Es teuning kuat teh. Bahkan kakirangan ku widadari teh. Gitu. Matak sok aya anu nyuwunkeun deui ka Gusti supados sorgana diageungan. Tah kadituna sorga ageungan pan widadari ge ditambihan. Tomata kudu garatol ibadah teh ame lega sorga teh. Jadi komplit gitu kanikmatan teh. Termasuk widadarina. Cek Nur teh aya nu satas abdi cenah mah. Atuh moal Nur ruginya. Rugi alana. Aya lana ya. Lamun alana ibadah ngabelakeun ngantunkeun ka kantor ayeuna ge nya alana. Sawa hayang ngaos. Maot teh alana teh keur ngaos ieu. Nya maot. Teras lebet sorga. Di pasian widadarina cara teh Nur. Rugi sia. Rugi alana. Rugi. Lebat di caketan teh kelas atuh bujur. Kok mode teh Siti mah alana sakitu jangkung agung. Gitu. Gitu. Cek malaikat teh ieu cenah widadarina. Mana? Iya, mana? Eta di payun mana teh aya? Tunggu saeut. Oh iya. Aduh widadari teh cenah ieu mah. Mun sageung kieu cenah. Kudu dipongo ieu mah cenah teh. Aduh. Masya Allah. Moal teh. Andaikan Nur jadi lebet ka sorga, tak teh jadi panggeulisna widadari di sorga. Jadi isi-isi nu di dunia ayeuna teh lebet ka sorga teh jadi widadari panggeulisna. Moal rupa Nur kieu atunya. Atuh rupa kieu mah ceklana teh. Rugi ibadah teh. Widadarina kieu mah. Komo siga Siti mah cenah nya. Komo siga Dila mah aduh. Bararau ieu teh cenah. Moal komo cara jaro aya jaro. Moal rugi. Rugi. Tah. Kumaha tuh? Tah eta Nur Siti Dila teh ku Gusti disali jinis. Gitu. Jadi istri panggulisna.
ngelehkeun bidadari nu aya di sorga. Bidadari sorga lamun gumujeng sakedik senyuman dari giginya itu dimasukkan ke dunia, hancur. Bayangkeun lamun Teh Nur senyum. Jadi bidadari panggeulisa salam dunya. Senyum tersebut dikasih kepada Aalana. Masya Allah. Pasti atuh gitu. Berdebar-debarnya. Macu cerot tapi nah itu. Jadi terugi laladangan ibadah teh. Atau di pasian widadari nage panggil. Nepangkeun. Aing Nur. Binti enjang surenjang. Gitu. Oh, I'm Lana. Bin Pak Asep Suresep. Itu. Cek Nur tatu abdi pang cantikna. Manya menang lalaki eta siga lana kitu cenah. Kitu. Lumpangna kitu. Sok lehoan sakabung. Tah dijadikeun pameget anu pangkasepna. Di antara pameget sorga anu jadi pelayan anu lalebet ka sorga. Pangempurna kitu panghurungna. Lamun hiji helai rambut pameget nu pangkasepna di sorga di simpen dina sunu pang panasna nyata neraka pang panasna teh nya mangka eta sunu teh pareum nah bisa pareum ku adem-ademna rambut pameget anu pangkasepna di sorga pareum eta. Sedangkan nu bisa mareuman naraka mah rahmat Gusti nya ieu buuk gitu. Pareum komo atuh cenah dunya mah atuh teu panas. Gitu. Masya Allah. Nah, satuluyna bila mana ya alam dunya poek mongkleng teu katingal curug-curug acan. Salajengna disimpen salai rambut pameget anu asup kana sorga ngagebur ya alam dunya teh caang. Itu lain huis tapi nih. Huis disimpan ada teu caang. Kurung. Gitu. Loh, jadi istri lebet sorga tidak rugi Teh Nur mendapatkan alana kita berjodoh di sorga ya. Iya. Masya Allah. Ayo kita kemuan. Kemana kita cari si Oten yuk. Oten di teangan keur sasagroke leo gituan gitu. Kunaon maneh yuk abdu dihanap neraka. Waduh mata kiatis teh Oten ngaji cara urang panggetolna urang ngaji teh subuh henteu urang panggetolna subuh henteu itu da urang turut ka eta ka adi ta ka oi Asya gitu. Tapi kulit mah anu ieu kulit mah pan anu dianggo ibadah teh kulit ieu awak ieu tangan ieu teh dibikin leuk ku Gusti teh itu teh Siti teh dina rupa acan kanikmatan yang lain termasuk jikalau ada hati ke seseorang tapi gak kesampaian belum jodohnya gitu nya gitu. Masya Allah boleh paham ya abdi celesnya mah oyong cenah kate jalo teh man abdi
abdi teh teu pede ku waos ieu teh. Tah acara ragrag wae. Teh jalona sok aclok-aclokan wae. Itu juta jete wae. Kok main nuju numpak motor kabeh teh meni tetet. Kok atuh abdi teh tawisan bonceng, abdi pan dipengker. Mah nyogok dah di halangan ku kantong. Tah tidak kesampaian. Gitu. Ku nu lain beunangna teh gitu. Sahoyong jeung Gusti atuh. Ka eta teh da ungawengi suka nyimpen ku abdi teh cenah. Geus bayoyon. Nah, mal dibere kasedih pangeus sorga mah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kasieun tah ya kasedih. Atuh andaikan sedih mah lain ge cicing di sorga. Dikirim jeleg ka sorga. Subhanallah, ini siapa? Oh, my name and surname. Abdi putrana teh Neng gitu. Gitu. Nepangkeun Jahro binti Aasura binti Ceng Makmun. Asup sorga mah huntu pageuh pami. Mah gitu. Gitu. Iya, itu. Tos jadi gitu. Ayo kita endahai. Wah, langsung paham ngajak endahai gitu. Oke. Tapi terlebih dahulu kita cari Miftah yuk. Bawa ke dagang basreng gitu.